أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ikir carita keikhlasan. Aju menang tante gitu menang. Ikir carita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang baik daripada jangan minta ke Gunung Kawi. Ye, atuh bandingan maca ayat naon ya ayat ya wa azin fil nasibil hajiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae, kurang boga toko, kurang boga warung, orang boga material, kurang datang ka nundutan, berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui meul ieu can kaladedan ieu eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Ya tu kerijalan bakal datang jelema kulli fajin ami di berbagai daerah. Uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Wallahu a'lamu bimaradi walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung Bal'am Bal'am masyaallah alladzi ataina walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung ing ladzi ila manazilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayat bi an wafiqahu lil amal kalawan yatamattu king sunagung atawa maparintah faqih sunagung ing ladzi kadue amal walakinahu lan tetepina ya ladzi akhlada iku ngalanggengkeun ya ladzi atawa condong ya ladzi sakana tegese condong ya ladzi ila ladzi maring dunya tegese dunya wa ma la ilaiha dan condong ya ladzi maring dunya wa taba'alan nganuti ya ladzi hawahu ing hawa ladzi ti du'ai ilaiha ing dalem ngadu'ane ladzi ilaiha maring dunya fawadanahu maka ngerahakeun sunagung ing ladzi famatharuhu maka utai sifatan ladzi sifatuhu tegese sifatan ladzi kama salil kalbi ku kaya sifatan asu in tahmil lamun ngusir sira alaihi ingatase kalbi betordi wazajri kalawan ngusir wazajri lan gayal has maka ngelel ya kalbu yudli ulisana tegese ngelelkeun ya kalbi lisanahu ing lisane kalbi au intatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbi
Dialas maka ngalalakeun ieu kalbu walaysa ghairuhu minal hayawan kadzalik lan orangna palian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono kalbu wa jumlah tasyarti lalu ta jumlah rorone syarat alun iku da bihal ayallahu lahizan tegese lahizan alaika ngalalkeun dalilan dur kang hina bikulli halin kalawan saban tingkah wal qasdulan utawi kanggang sija iku atasybih yarupakeun fil wadi wal khisati ing dalem aswari wal khisati tegese aswari bi qarinatil fa'il musyirati kalawan qarina pakang nudukeun bitarat bima ba'da kalawan narima runtut barang kang tetep ing dalem sausana fa alama goblah ingat si barang kang tetep ing dalem sadurunge fa minal mail ila dunya saking condong maring dunya wa tibail hawa lan nganuti ngawa biqarra biqarinati qawli lan kalawan qarina dawan Allah zalika utai mangkono masalah masalu tegese sifat masalul qaumi iku sifatan kaum alladzina tane wong akeh kazabu kang pada ngagorokeun ya alladzina kabebi ayatina kalawan sakayat ingsun agung faqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al-qasas ing caritaan alal yahudi ngatasi yahudi la'annahum manawa yahudi tafakkarun iku tafakkur iku mikir-mikir ya yahudi tadabbaruna tegese mikir ya yahudi kabeh fiha ing dalam ayat fayu'minun maka bakal ngimankeun ya yahudi kabeh sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina وأنفسهم كانوا يظلمون الله أعلم بمراد سائق سأل علينا مسألة سائق سأل علينا مسألة bisa tegese salah alane masalah pane masalahan sifatan al-qaum utawi kaum aya masalah kaum tegese sifatan kaum alladzina yatawake kadzabu kang pada ngagorokeun ya ladzina kadabi ayatina kalawan sakayat ingsun agung wa usum kanu lan ing pirang-pirang awak ya kaum kanu ana ya kaum yazlimuna iku ngawalim ya kaum kabeh bitakdziri kalawan ngagorokeun bitakdzibi kalawan ngagorokeun nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaum mah nabi tapi nu masyhur adalah wali. Kehebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri nage teu kira-kira 12.000 nu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyag-oyag eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teka bawa na'udzubillah min dzalik wa bidzalik masyaallah sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulia nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah. Wow, rasa kituna otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah
dibere hadiah teh titangga doakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihis sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang teh akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah poha iyalah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna dibere ayat-ayat ku Gusti Allah boga Ismul A'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teh beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja tigasle Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doa dipake ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya baheula ieu masuk aju kasinggung pansalakho minha kaluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim babarengan jeung pamarentah nu zalim masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya iya tidak sawarena kiai nu cilaka kiai nu ngadoakeun pabareta zolim ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udeng-udengna sagede bakul cilaka Masya Allah sing hararade ieu ayatna bacakeun ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb Allah karim walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngarsakeun larafanahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama jadi nang Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Bal'am bin Ba'ur nu dibere ayat teh biaku ayat diangkat ila manazilil ulama ka manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah karim debetak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection masyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang peuting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang eueuh pikiranna naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung heuh ieu mah geus pokona mah beramal teh ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari
beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK siap kudu eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kudu eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran ih atuh ieu mah panita Allah bae mun sia hayang ka sorga bata mah nu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae masih mah meureun embung ka neraka urusan neraka eta mah urusan Allah ieu mah pokona mah deuk kalaksanakeun parentah Allah bae bisa kitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae tah urang ngadegeun ngeunaheun tah tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak leutik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodrexin ieu obat ngan amis orok teman kos kitu mah tuh ieu tah papais ieu daun jerona ieu unti resep ngadahar papais teh resep ka untina ngadar papais teh resep puntina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok nu kos kitu ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh kos kitu komo teman ieu lamun dibaca sekean beuh warung maju beuh tah mah eta mah orok can lahir geus parajas ikir carita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya menta ka Gunung Kawi. Ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat wa azin fil nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Ai sibuk mah ieu can kaladedan geus aya nu meuli ieu can kaladedan ieu wah eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami di berbagai daerah. Wow, uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa azin fin nasi. Teu beunang kitu tah ngawirida teu beres. Ngawirida nu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawirida? Oh eta mah urusanna khususon ge. Atuh khusus mah teu meunang diberajakeun di dieu. Ngawirina sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi. Wah ceuk kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teu beres ibadah. Ulah geus nu aya ge teu kadahar. Lah cenah meureun kieu mah teu nyaho manusia sok ka jus uzon ka aing. Tuh. Ieu horeng kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngersahkeun la rafa'nahu. Niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur. Bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana. Diangkat ila manasilil ulama. Datang ke derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal Masya Allah nu mahal na teh ieu taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersaan anjeunna wae eta mah teh wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi eta udah mulai ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah
teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah. Kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah. Taufik Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersani Gusti. Lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah, nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersani Gusti. Teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersani Gusti. Moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti mata walau syi'na larafana. Berarti ku Gusti Allah teu diangkat. Teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae. Dibere daek jelema ngaji, masantren betah. Sanggeus masantren betah getol di pasantrenna. Haji diberi paham Gusti Allah, sagesa paham dek ngamalkeun anak balik ka imah bener-bener ngamalkeun anak meureun dikersakeun ku Gusti Allah endek diangkat. Haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca shalawat zikir diberi hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aya duitna mah dikiriman di dahar. Mulai tah rada tigeus setik tah palesan setik. Haji nyana ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai guys. Alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jadiana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana dipenta nomor teleponnya bapak nomor teleponnya berapa sih nah, Kiai goblok tolol teman Kiai kos lain nanyakeun telepon Allah nanyakeun telepon bupati, segala gubernur, segala DPR. Itu begini goblok apa? Mukos gitu bah. Telepon Allah. Nuku ditanyakan. Emang kiai nyaho? Itulah nanya kain. Telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ke Qul a'udzu birabbinas. Eta telepon Allah. Sok gerage baca. Nembalan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai kieu. Teu sopan saya cek Allah keur teleponan jeung ai heuai. Ai jeung bebenesia bau mani nyilip. Keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we. Wah, teh ku galedeg gitu teh jelema. Bloon. Urang di hareupeun urang ge masih ngilih beula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim. Soek bisa teh sungut sia. Teu bisa teu kuat. Masyaallah. Nah eta. Udah ada tak? Teu dibere taufik ku Allah. Teu dikersakeun ku Gusti Allah. Ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana, beutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 ja teu puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah deui diangkat derajat teu dibere puyeng. Haji isuk-isukna biasa bae deui teu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek gane. Panglima jenderal saruat. Hitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung. Tapi tetep bae masih kena gegesek kene. Kodan tetep sebenarnya puyeng.
aya tahajud isuk dibawa ke rumah sakit. Dibere taufik. Itu dibere taufik tak ku Gusti Allah tah. Itu dibere ku Gusti Allah teh kekuatan. Lamun dibere kekuatan atuh ku Gusti Allah, masyaallah tuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kekuatan ku Gusti Allah. Tek 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 tek. Ih. Ditangeukeun dunia di irah teh plek 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 plek. Ih. Atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur sikadueun. Terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana deka Indonesia deka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urgen ieu teh henteu ka dia dipanggil ku urang Banten berangkatnya melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kan lebih kan deh. Coba eta pakai lalagaan, masya Allah karim, masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama, kedua kali, si kedua Cibulakan, muncul nyana ge kaget, lantaran buncal munajat ka Gusti Allah, cek Gusti Allah Mansur, tah kusia, tutup pakai Quran, dia mah Quran, ulah loba omong, tutup pakai Quran, jadi batu Quran. Nanti disebut batu Quran. Di Banten batu boga sejarah, lain lalagaan tambah turun temurun urang sejarah kos gitu. Masya Allah karim. Mulai ti Syekh Mansur, panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah. Langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7. Naik nyana ka luhur, naik lain make suku. Maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat medang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta. Coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana. Kudu ditapaan heula di jero cai. Ngeueum sajam ulah kaluar-luar. Dimimitianana ku panglima heula. Kaluhur innalillahi wa inna ilaihi. Kula eta moal pikuateun. Moal pikuateun mah moal bisa. Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nya ka Gunung Karang ge atuh lain lempang hiber set encan dijamak ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek eueuh cai jang wudu dia tepak tak jadi sumur hiji nah wudunya nanti beres sholat zikir ke Allah sanjata zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya dek ngala wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deh tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan gitu ya urang mah panjeun sumur geus kikieuan Deres sama kikieuan ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula. Ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai. Saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae. Konceng durut. Geus teh datang ke anak, udah dapat berapa Mas? 50. Ada airnya? Belum ada. Sial. Ada juga asin biarin emang. Tuh urang teu kebeneran, masyaallah. Tapi Syekh Mansur datang ke 7, tek 7 sumur di dieu. Eta teh jang nyana, jang babaturan, jang ahli-ahli dinya, jeung jang tatangga, jang anu zarara. 7 nu mantap.
Jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Tidinya lah tetap titip panjang dongengna. Tah ieu sumur 7. Digunakeunana ku wari ku jawara. Duh, lamun datang ka dinya aya cahian geus jagoan kajen ku kumaha. Mun datang ka dinya cahian. Nah, lan lain-lain sebagainya. Eta teh keur carita hiber karuas. Selek yen sumur plak aya lah 7. Dititip kunyana. Nah, moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh. Arwahna maksudna siapa sok aju di mana? Terus gitu kan kita naon tuh sia ka ditu. Eta kustar itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal. Mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae. Sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah. Terus siapa sok aju kasinggung lain. Urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah. Lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah an Maha Rahman Rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tangtu ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah teh bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat mah asli mah lain gitu salat model Kanjeng Nabi nu Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat numantak di mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kudu tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teu dibere taufik mah diuk ke tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya leuwih hati-hati leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik kudu gede we tolol ieu ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala naon. Iya tuh mah negara tuh sepenting mah jujur bae. Dek jujur kumaha kafir pugu kadirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya batu. Cadirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur. Ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna dayeu teh podo sero sia mah tuh. Ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh. Jang dirina ge zolimin zolim atuh ngomong jang batur. Karena resieun ngomong kos kitu bae ge. Ngomong kos gitu gaya mah keur jelema bae. Ieu cenah loba, kita dianggap jelema aja ku aing mah. Aduh, aya ge panglima di dieu atuh eta prajuritna pan.
walau syi'na lamun kami ngersakeun cek Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksud nama mala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem bener sadaekna bae atuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem heuh kalem atuh jero mah akur ya Allah ya Rabbi masyaallah menghanyutkan itu mah itu ieu bahasa ge lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas di dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'ura cilaka Balam bin Ba'ura diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ki Balam bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beuda jasa cak saha haram ye tuh musik aya dalil lah kajen kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah teh budak eta teh haram sembarangan nya datang dari kalinya kiai itu sih haram tuh itu mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya itu kiai maning dirantai mah budak kiai duga heula kiai gaharamkeun kuari halal kieu ji kan lu gak ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi desa etik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jana jadi mu'ilah
depaglah dan lain sebagainya. Silakan, tinggal nunggu waktu teman kos gitu. Ngajual ilmu na. Jadi kiai lamun jadi muih lain muihna sia tah. Korup jeung pamerena lamun nya jadi muih negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi. Hurung. Lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia. Satu kumaha ari mui mana ku ari mui teh ya Allah. Mui teh sebagai filter. Lantaran negara urang negara demokrasi, geus demokrasi mah teu berbau agama. Lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu. Masalah urang boga mui sebagai filter. Geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah. Ku ari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jerona mah atuh lain deuk nyaritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh geus komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeunana baik anu dimui ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia ma wattaba'a hawa tigas leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa wa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae moal sebab lamun endeup bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pemerintah mah anak sulungnya anak mah anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa baik tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon eta aya aturanna kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrina ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek be lah mulai magrib doangnya hiji isya magrib isya subuh mati lok engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikir nyana dua jeung isya wah pesantren salap bagus gitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani henteu kapaksa nya mah masyaallah Nges, lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Dah, lamun nu tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah bae teu tahajud.
salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiai na ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah we hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilem kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan we sorang horeng tilong nya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu pareng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna ti gesre nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahoro ma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel au tatrugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh engkos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persis digambarkeun li'an lalasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli bakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia kin wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jeung nyana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sakamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmi ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasehatan ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ke bupati dunia maksudna naik ke panggung dunia maksudna ge teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat teu nyana naik ke panggung ikhlas teu dibere maksudna eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh nu kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mah bunga dengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus jauh tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege
Kebal umur di penjara nya. Sanu daek pemerintah dinasehat. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah keur ieu diondang kapan ka Polres. Kula diondang ke Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikan ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing dinyana aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari tadi ondang dong deui. Henteu mah aya nu ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Ya teu kahayang aing, berarti kerasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka ku hari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu teh hayang 2 kali geus. Iki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deh, alhamdulillah gitu kan. Lain deh. Lain ki podoli bae sia ge sarua. Ngan aya nyana bae digigir ieu. Sada kiai betah jasa teh mah di pendopo bae, di Polres bae kiai na tau ge kitu bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalener. Alhamdulillah ku hari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarya teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan. Siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya ku urang, sia teh ngaji ka henteu. Emang kunaon? Henteu lah aing moal bae. Emang kunaon sia teh ngaji? Henteu sia bae henteu bae. Henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya, henteu bisa ngomong nyana. Embung bae aing mah. Wih, pancen pinter jasa. Nyaho aing ge geuring mah nyana asana pinter geunaheun ku urang mah teu geunaheun. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Kana teu sia henteu. Nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sieun teu digarinyakeun. Henteu. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisaeun. Ku sebab naon? Teu bisa ngajawab tah ruhani tah mah. Ruhani tah mah hese ngajawab atuh nyaho aing hese jadi teu hayang.
pacar saya mana deket lain deket-deket deh dulur barang mah aja saya tengah aja henteu atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung sia joret we eta aing nyahonya dulur nya pinter nya tapi aing teh hayang ngaji kajana emang kunaon lo ngomong sia teu daekeun rohani sebabna ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleu nyana teh utah diletakkan deui bahkan ngising diletakkan kos anjingnya kos itu Masya Allah karim iya cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uci bisaanan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu nyanana Famasalu tapi jakeun takanyana Famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan Ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae nama terus kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaeun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya seakan-akan nya nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing teh intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasas dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasas bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep teh tadi maksudnya supaya mantep oh orang dunia mah kos kitu nyilaka
mentak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro, anjing nu selalu ngelel. Geus, sing ada sia kedai beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ke aing nu ditakolna mah. Iya, parang sana atau aya mui, tuh awas anjing. Ulah. Aing mah cenah hadena lain mui, hadena lain Golkar, aing mah ieu mah PKB. Wuih, anjing bapana. Ieu mah PDI cenah beuwana ieu. Anjing kabeh. Kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya baik, kira-kira nu di partai kiai aya udah lillahi ta'ala. Sok nyanyawanan siapa? Can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan. Sogol sia teh sopan sia. Ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah. Geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Tuh pan neuleuh ka dieu kabeh heran ieu mah. Pajar dong, nya bae. Keur ieu. Tuh kamari henteu ku ari ngamimitian deui. Masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina وأنفسهم كانوا يظلمون. Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang geresep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia pitah salat tahajud puasa cacak-cacak dititah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda engke Masya Allah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala urang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allah mah kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun ke geus dibere
ngeunaheun kara terang hampang. Ketika geus dibere hampang eta lainna urang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makin di aku makin nutup. Mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai. Teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah. Ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer. Aing asal teu tahajud bae rada nyeri awak. Masyaallah rada nyeri ya.